warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa. Wilujeng tepang sareng abdi Dewi Winatasari dina acara Bala Warta. Dina danget ieu abdi bade ngadugikeun ngeunaan naekna harga kabutuhan dasar di Pasar Loji Kecamatan Tegalwaru. Awal tahun 2020 harga sababaraha kebutuhan dasar di Pasar Loji naraek. Naikna harga kebutuhan dasar ieu lumangsung unggal tahun. Kebutuhan dasar nu hargana naraek diantarana nyaeta endog, cabe, cengek, jeung minyak. Hal ieu lantaran seueurna pamintaan di pasar sareng persediaan nu terbatas. Naikna harga kebutuhan dasar parantos katingal saprak sasih Januari. Endog anu saacana aya di kisaran 21.000 per kilogram jadi 24.000 per kilogram. Kitu oge kalayan cabe jeung cengek. Cabe anu tadina 30.000 per kilogram jadi 40.000 per kilogram. Ayeuna abdi tos terhubung sareng rekan abdi Prebian Dita nu aya di Pasar Loji. Halo Dita. Ya, halo Dewi. Kumaha kaayaan pasar ayeuna? Pemirsa, biasa katingali kaayaan pasar ayeuna nyaeta katingali sepi lantaran naikna sababaraha rupa kebutuhan dasar di pasar. Ayeuna abdi tos sareng Anadi. Kumaha pendapat AA lantaran naikna harga cabai sareng cengkeh? Kalau misalnya masih naik turun wajar ya, faktornya di cuaca kalau cengkeh mah cuacanya kering masih murah, ya penting mahal. Sabaraha penghasilan asa popoe lantaran naikna harga cabai sareng cengkeh? Penghasilan sehari-hari masih pengaruh etanya. Cuman meter nawai masih sehari mah kisaran 3 jutaan. Kadang rame. 3 juta. Sehari. Terus kumaha pendapat pemeser lantaran naikna harga cabai sareng cengkeh? Artinya meter masih sebenarnya seluruhnya ngomong cengkeh kan sehari-hari yang baru kan itu ada. Dasar. Jadi kadang ngeluh aja sudah enak. Ya, turun ya. Ayeuna abdi tos sareng salah sahiji anu meser nyaeta Ibu Nok. Punten Ibu, padenara. Kumaha pendapat Ibu lantaran naikna harga cabai sareng cengkeh? Kami anu dikira mumun dipeser dijual ulang itu beli di meter segitu. Ya turun ya Bu. Sakitu wae laporan di Ati. Ayeuna balik di ke studio. Hatur nuhun ka Prebian Dita nu tos ngalaporkeun. Pemirsa, sakitu wae nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta salajengna. Abdi Dewi Winatasari, pamit mundur, pamit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.